Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa bi ulumihi fi daraini al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paslon utawi iku pasal sawiji alma'u utawi banyu iku qalilun ana banyu kang kidik wa kasirun lan banyu kang akeh. Al qalilu utawi banyu kang kidik iku banyu dunal kullataini kang kurang saking dua kulah. Wal kasirulan utawi banyu kang akeh iku kulatani rong kulah. Paksaro mangka leuwih akeh. Al qalilu utawi banyu kidik iku ya tanajasu bisa dadi najis. Ya qalil biwuku in najasati kalawan tibane najis pihi ing dalem maul qalil. Wa illam yatagoyar lan sanajan ora berubah ya maul qalil. Wal maul kasir lan te banyu kang akeh iku layatana jasura narima najis ya maul kasir illa idza taghayyaru angin tatkara robah apa ta'muhu rasane ya maul kasir au launu atau warnane maul kasir au rihu atawa ambene maul kasir. Ini pasal ajengan musannif bade ngajelaskeun tentang cai anu la yadba'u najasah walladzi yadba'uha. Cai anu teu nolak kana najis jeung cai anu bisa terhindar tina najis. Saur ajengan musannif al-ma'u fi qanuni syar'i kismani ay cai di menurut ayeuna dobitna syara kismani aya dua bagian. Qalilun wa kasirun cai teh nyaeta cai qalil sareng cai kasir. Cai salit jeung cai seueur terbagi dua garis besar. Al qalilu ma dunal kullataini cai qalil mah cai anu dunal kullataini kurang tina dua kulah. Kumaha maksudna cai kurang tina dua kulah? Bi anna qaso min huma aksaru min ritlain. Surahna kurang teh nyaeta kurang tina dua kulah teh kurang tina ayeuna dua kulah leuwih seueur anu leuwih seueur daripada ritlaini dua ayeuna ritel. Ritel teh ukuran nu sok dianggo di zaman baheula. Aya ritel Baghdad, aya ritel Makki Mekah, aya ritel Thaif. Eta cai anu qalil teh kurang tina dua kulah. Wal kasirunu kaduana cai kasir kullatani aya dua kulah. Aya dua ukuran dua kulah, pa aksaro atawa leuwih seueur daripada dua kulah eta disebutna cai kasir. Gitu. Kumaha ukuran cai ayeuna dua kulah teh menurutkeun syarah ajengan musannif Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala. Wa qadru ma bil wazni hamsumiatril tin ukuran dua kulah bil wazni lamun diwajan ditimbang di kilo cek urang mah hamsumiati ritlin bil Baghdadi nyaeta 500 ritel Baghdad. Mun cek urang mah ritel teh kilonya 500 kilo tapi kilona bangsa Baghdad. Anu alatiyar batu asitun alfu dirhamin nyaeta 500 kilo Baghdad teh satimbang sareng ayeuna 1064 dirham wa mi'atani wa hum sumiati wa samana dirhaman jeung ayeuna 285 dirham. Beratna ayeuna 500 kilo teh sarua jeung berat ukuran dirham anu bieu. Nah, sareng opat leung 5/7 dirham. Aya nya ukuran cek aya musannif. Mun ningali dina ayeuna kitab karangan ulama mutaakhirin tegasna Profesor Wahbah Az-Zuhaili dina kitab Fiqhul Islami cenah bahasana kieu
Wahia tasawi mi'ataini wa sab'ina litron. Lamun diukurkeun dibandingkeun 500 kati Baghdad eta teh saimbang hasil ijtihad ayeuna Syekh Wahbah Az-Zaili dan non saimbang sareng 500 kilo teh saimbang sareng 270 liter lamun di liter urang. Nah eta cenanya. Jadi tanggal lah urang kedah ayeuna ijtihad deui mah 500 kilo Baghdad diakurkeun kana liter urang. Eta geus we cai aya ukuran 270 liter. Kumaha lamun ayeuna cai diwadahan dina wadah ukuran segi 4. Ya, ukuran segi 4 eta teh wa qadruhuma bil masahah bil murabba. Ukuran cai 2 kulah lamun diukur kusiku dina ukuran nu segi 4. Diraun eta teh cenah warubun sasiku saperapat. Sasiku 1/4. Tulan wa ardon wa umkon panjang sareng lebar sareng jerona. Bari bidiroil adami ukuran ayeuna siku bangsa Adam. Sasiku saperapat. Panjang lebar sareng jerona. Kumari sasiku saperapat teh nyaeta wa huwa sibroni 2 jengkal takriban kurang lebih 2 jengkal. 2 jengkal teh anu meujeuhna eta sajengkalna 20 cm. Berarti lamun 2 jengkal 4 jengkal teh 40 cm. Nah, 40 cm ditambahan saperapat ayeuna siku. Saperapat siku teh berarti sasiku bidiroil adami wa huwa sibroni arisa diroun warubun teh nyaeta sasiku saperapat takriban kurang lebih lah gitunya sibroni. Wapil mudawir kumaha lamun ayeuna cai diwadahan kana wadah nu buleud eta ukuranna diroani umkon 2 siku jerona bidril hadid wa diraun ardon bidril adami sasiku lebarna kalawan sikuna siku bangsa Adam bangsa manusia lain siku besi. Ai jerona namanya eta 2 siku bari siku besi. Wakana dalika birol yadi diroan ardon wa diroaini nispan umkon. Wapil musalas lamun ayeuna cai diwadahan kana wadah nu juru 3 nyaeta malau salah satu abadi nu ngabogaan 3 juruna segitiga bari sama panjangna. Ukuran segitiga diroun wanis pun eta ukuran sasiku satengah panjang sareng lebarna. Wa diroani 2 siku jerona bidiril adami kudu ukuran siku adami. Ayatanya ukuran cai anu 2 kulah teh. Masalah hukumna atuh hukum cai kolil sareng cai kasir ieu beda. Al qolilu hukumna cai kolil ya tanajasu bisa jadi najis ku katibaan najis bihi dina cai kolil. Kapuraga najis cai saeutik maka bakal bisa jadi najis. Cai saemer, cai sagelas umpamana kapuraga najis ima najis cai non mutawasitoh. Apakah aina muhob apa mugoladoh maka bisa jadi hukumna jadi najis. Wa illam yatagoyar sanajan teu robah eta cai. Teu robah aina rasana ambeuna jeung sajabana katiba najis mah jadi najis. Naon sababna? Sabab dimapum tina pangandika anjeun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagal mau kullataini lam yamil hobasan." Di mana ayeuna cai nyampe 2 kulah, maka lam yamil hobasan moal mikul kana ayeuna kokotor. Cek hiji riwayat man najisan moal ayeuna mikul kana najis. Nah, dimapum tina eta hadis. Idmapumuhu annama dunahu yahmilul khabas. Sanyana dina mapumna sanyana ayeuna cai kurang tina ayeuna 2 kulah maka bisa ayeuna jadi ayeuna najis, bisa jadi mutanajis eta cai gitu. Ngan di dia dina syarat cek kajengan musannif wa kharaja bin najasati dikajabakeun dikecualikeun ku kecap najasah al munjisatu an najsu al mapu anhu anu nganajisan tapi najisna najis anu dihampura
muragana cai anu kolil seperti mana kamaitatin ladamalah sailun seperti bangke anu teu ngabogaan getih anu ngocor di mana ayeuna dipencit atawa kapengsretkeun teh mah teu ayeuna naon teu ayeuna ngocor getihna eta teu mata kanajiskeun wa najisun la yudriku tarpun mutadilun sareng ayeuna najis anu teu katingali ku paningali nu meunjeunna paningali biasa kecuali lamun najisna ayeuna ditingali ku ayeuna mikroskop mah ya ieu mah teu katingalina ku paningali urang nu biasa itu haisulam yasul bipilihi jadi lain ku padamelan urang eta najis teh dipurageuna teh saperti mana saperti ayeuna di mana hiber laleur kana najis anu baseuh tuluy eta ayeuna si laleur teh murag kana gelas nu aya kopi nu aya cai herang misalna euteup terus dikelebek sedengkeun eta tadi laleur tos euteup dina najis anu baseuh teh misal eta laleur euteup dina teh muning nu baseuh nu muncrut gitu painau layan jusu mana laku pirijlihi najasatan ala kopirjilna jasatun nya la yudrikator pu teu nganajiskeun eta najis nu aya dina suku laleur teh padahal eta dina sukuna mawa najis anu teu katingali teh terus deui wa malaman padin hayawanin tohirin goir adami jeung anu ayeuna najis nu aya dina manpad boolna hayawan anu suci anu goir adami hayawana gitu warausi samakin tai aina lauk lam yugoyiril ma'nu teu matak ngarobahkeun kana cai tah cenah eta di antarana najis anu teu matak ngajadiskeun anu dihampura di mana murag kana cai teh teu matak jadi najis mutanajis eta cai nu kaduana hukum cai kasir la yatanajasu illa idza taghayyara tamu aw launu aw rihu cai anu seueur hukumna moal bisa nganajisan moal bisa jadi mutanajis cai seueur terkecuali idza taghayyara tamu kecuali di mana robah rasana atau robah warnana aw rihu atau robah bauna maka eta mah jadi mutanajis teu bisa dipake nyucikeun gitu pertanyaanana robah nana teh kudu tilu sifatna apa robah salah satuna dina sarah illa idza taghayyara tamu wahdah robah salah satuna ya, salah satu sifat robah rasa wungkul jadi mutanajis aulanu robah warnana wungkul jadi mutanajis auriu robah ayeuna bauna wungkul eta jadi cai teh jadi mutanajis teu bisa dipake nyucikeun teu bisa dipake ngahilangkeun najis teu bisa dipake ngahilangkeun hadas gitu. Aslun mujibatul ghusli sittatun wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.